Mana nya can aya wae can nepi-nepi SMS teh lieur mun geus sape ngadadagoan. Nah iya kitu nyangsang. Oh, itu. Di mana nyangsang nanya aing mah lieur. Hei, keunaan barudak? Ah, biasa wae keur ngopi. Ya. Cing pang ningalikeun SMS aja tetepi-tepi aing kantun bararingung kana otakna lieur, tetepi-tepi. Kumaha eta? Ah, pantesan atuh daon. Ek nepi kumaha tingali. Atuh datana beak. Hei, Beak datana. kumaha jang? Kuotana beak. Duh aing mah teu kadararenge ngomong lagi kumaha nya ieu teh. Ecet teh dianterkeun cenah teh ieu teh SMS teh. Cing barudak pang melongkeun kumaha? Beak kuotana. Naon ngomong naon aing teu kadenge. Ngobrol kan da percuma kalah. Paketna beak.